Aya jelop. Pelit jasa ieu mah ieu. Ieu mah di Baghdad tapi. Ku pelit-pelitna boro-boro hartana, dosana mun dipenta teu dibikeun. Eta kan pelit jasa berarti kan. Di panjang dongeng nama ieu mah kacaritakeun manehana teh nyate di imahna. Saenggeus teh nyate kemudian kapan eta haseup sate teh ambalaya keluar bereng-berengan. Di antara jelema anu susah liwat ka imahna ngambe sate. Barang ngambe sate eureun heula nyana kieu bebeung ngeunah amat ieu si sate beung ngeunah amat ieu si sate beneran kapangi kudu boga iman nu pelit teh ditewak. Tewak sia kajeun hukum ari kudu bayar lantaran sia ngambe sate aing. Eta pelit jasa pelit. Boro-boro mere ngambe ge teu meunang.